Tepangkeun stasiun kuring Lila Apredi Simbolon di kelas 11 IPA hiji, nomor absen 17. Perkenalkan, wasta Abi Nabila Putri Rahma di kelas 11 IPA hiji, nomor absen 18. Tepangkeun wasta sim kuring Naila Amalia Salsabila di kelas 11 IPA hiji, nomor absen 18. Tepangkeun wasta sim kuring Naila Zarfan di kelas 11 IPA hiji absen 20. Hiji, nu bahanna tina bambu melinah kudu ka toko. Naon cik? Boboko. Wangsal nu kadua, paragi nginum ti beling, ulah hayang ulas wae. Ieu mah gampang sok gerak katebak. Gelas. Wawangsalan nu kahiji, dianggo jang alas dahar, kuring arek ngalaporkeun. Piring. Wawangsalan nu kadua, dianggo jang nangar cai, urang ngobrol bari ngopi. Panci. Wawangsalan anu kahiji, kai ceper alas ngereut, tali anyar nu sikinan. Naon ci? Talenan. Anu kadua, ditakol ku batu deui, si teteh meni cerewet. Ieu mah gampang sok gerak pasti ketebak. Cowet. Wawangsalan kahiji, wadah cai kanggo nginum, mangkus nuju muka toko. Teko. Wawangsalan kadua, mun beunang leungeun getihan, barudak keur ngararaso. Peso.